Capek ih. Banyak nama lari sakit getos capek. Capek sayang. Gitu ta ari tara olahraga teh. Bagi ayang mah beberes di bumi gitu sapertos olahraga. Piroge beberes. Pirage. Henteu ketang teh. Teu lah ya. Cimori yogurt drink zero sugar. Biar apa? Ya biar segar atuh sayang. Apalagi itu mah tidak ada gula tambahan. Jadi cocok pisan kangge gaya hidup aktif dan juga sehat. Sok eut. Rasana beneran seger henteu hasil mau tanpa tambahan gula. Ya kan? Pan segar tanpa sugar. Teteh kade atuh. Teteh kedi atuh. Teteh kedi atuh. Teteh kedi atuh. Yang masakan ayang masuk enak wae mantap. Nah gitu biasana oge sok seneng aya dipuji teh. Lain diam kitu siga nu seueur amutan. Pusing yang teh mikiran bayareun, bayar token listrik, kuota internet, pulsa, transfer ke abah, ke adik, ke warung. Teh lieur pokona mah. Nasing sabar we atuh. Bakuna aya hirup mah sok aya liurna. Sabar we. Bayar kasadena ku AA. Oh, nah make ku abdi. Yang geuning bayar token teh kedah kana aplikasi, bayar kuota kedah kana website, terpulsa di marketplace, terus transfer ge kedah nganggo mobile banking. Lieur ayang mah teu ngartos, kedah jantan ahli IT heula sugannya. Pan tadi ayang ge tos nyarios AA. Lieur buyar bayar teh, riweuh. Nya sayang, punten atuh. Hirup teh mah riweuh tuh. Ari aya nu mempermudah mah. Naon ayang nu mampermudahna? Untungnya aya BRI jeung Brimo. Sakabe urusan keuangan aya dina hiji aplikasi. Bisa transfer, bayar QRIS, isi token listrik, isi pulsa, atau beli kuota internet. Teh sadayana di Brimo hiji aplikasi we nya. Nya, mata hirup ge jadi asa enteng ari aya Brimo mah. Nuju naon Masak mie ya? Nah, make masak mie. Lapar sayang yang emang. Kan ayang tos masak. Kenapa sayang? Habis muntah-muntah, Segan ayang hamil. buka tuh asa sara bawa wae itu. Asa hoyong seger-seger. Urang ngarejak we nya. Ku dipangdamelkeun. Nya, mangga. Cing, urang ngadamel rujak genji. Tapi ini mah bukan salad buah ya. Salad buah mah bahan ge seueur. Tah, ari rujak genji mah bahan ge cuman buah sama yogurt bae. Ngadamel ge gampang. Nih sayang, Ieu teh kumaha mama? buah potongna kari cocol we kana yogurt bae. Oh gitu. Ya mau kombinasi yang enak banget buahnya seger, yogurtnya creamy, aya ekstra nata de kokona di tina yogurtnya. Cocok pisan ieu mah kangge nukeun ngidam. Pokoknya yang nyidam naon oge ama bakal dicumponan. Beneran? Beneran sayang. Sok ayeuna ayang nyidam naon deui. Ku dipangmalariankeun. Hayang ewan 17 atuh. Assalamualaikum, Bu, paket. Mani lila si mama di dadago tadi. Punten Ibu, beli teh tadi ngajajabkeun heula paket nu sanes. Ari lila keneh mah tong warang WA atuh. Pan sesuai urutan Ibu. Nang urut saha heula? Sanes ngurut urutan. Urut saha gitu? Lieur si Ibu mah anu candahar. Emang candahar. Kan ngadaguan amang tadi bisi kaburu datang. Abi ge sarua candahar. Candaharnya cing atuh. Urang nyandahareun. Asik euy. Tah, abi boga roti nu geus dipanggang. Urangnya rosu piscok. Naon rosu piscok teh? Rosu piscok, roti isi susu pisang coklat. Tah, roti panggangna diisi make cimori eat milk. Cimori eat milkna rasa varian coklat apa varian hazelnut? Coklat we. Oke. Terus tambahannya topping pisang. Jadi deh, cobaan bikin rosu piscok, roti isi susu pisang coklat. Ya udahan. Wah.
Ngangeunah atuh. Pan ieu mah roti panggang dengan topping cimori eat mie coklat dan juga pisang. Tuh, creamy dan juga lumer banget. Soan si ibu jajanan nama. Heueuh lah, kudu serba bisa zaman enak mah. Yah, cobain nasu piscok. Gampang bikinnya, nyoklat rasanya. Hatur nuhun buah. Tas wareg. Nuhun, bayar 20.000. Hor, payah teh mere. Mere nahaun, batur mah dagang. Mang, ari amang geus kawin can? Encan. Nah, tuh lain gerak kawin. Can waktu we. Iraha tuh ari waktuna kawin. Nya tetang tuh atuh ai kawin mah. Aya nu geus mapan, aya nu geus kolot. Tetangga abi mending aya ngorok keneh geus kawin. Nya ari geus aya pasangan mah. Matak naon? Ari amang geus aya pasangan anak. Geus aya. Nah, tuh lain gerak kawin. Can aya modalna, Bu. Neangan atuh. Pan ieu ge eukeur. Keur naon? Karena nya keur nangan modal atuh ibu di bengkel. Di bengkel mah neangan pelanggan meureun, lain neangan modal. Pan hasilna tina ngabengkel teh jadi modal, Ibu. Geus aya hasilna bengkel teh. Geus. Nah, tuh lain gerak pake. Can mahi, Bu. Modal kawin teh gede, Bu. Teu cukup ku caeutik. Segede kumaha? Nya mahal atuh gede teh. Ah, ya mang nu murah. Naon? Reuneuhan heula. Teh hayang teuing kudu jinah. Tok apel tara jeung ka Bogor. Oh, sok. Jeung saha wae. Nya duaan we atuh, Bu. Tah, pada duaan kitu teh sarua jeung jinah teh mang. Ada kur ngobrol hungkul atuh. Anger we jinah da lain muhrim. Berarti teu meunang atuh. Eleh kusaha mah teu meunang. Heeh, maksudna teu meunang teh dosa, Ibu. Ding eta nyaho kana dosa? Nya nyaho atuh da pernah sakola agama. Ari nyaho mah dosa nah atuh maka dipilampah. Manusia mah tidak luput dari dosa, Bu. Geus sabaraha eta motor? 400.000. Mahal-mahal teuy. Heuda emang sakitu atuh. Mang, pelanggan teh kabeh baroga duit. Aya pelanggan nu teu boga duit siga abi. Ari teu boga duit mah naha atuh make ka bengkel. Nya sugan we atuh daek nulungan. Maka segala nulungan dalin posko. Sing karunya we atuh, pan abi marana. Mun pelanggan kos ibu kabeh, di mana abi boga modal jang kawin? Nya tinu malayar atuh. Mun teu malayar juga ibu, Nya berarti amal-amang anu loba. atuh meureun moal tulus kawin ge da teu boga modal. Kendae atuh teu tulus oge, da awewena nu bakal rugi mah. Nah, Teu tulus kawin jeung lalaki sok beramal.